Jadi pikir-pikir benar pisan gitu. Coba aja. Memang benar kerja. Ya aku ngurus mau ukur di lamot kumaha teh urang di lamotan. Gerak ngedahar ngelamotan ke bodon. Wah, ini kege ya. Digegelan urang. Benar. Cek beja mah lain teu mau wae anu resepkeun kana lato-lato teh. Mau oge resepkeun kana lato-lato teh. Komo cek si Adul mah cenah. Beukeun pisan kana lato-lato jelema teh. Abi mah ngeri mang ge. Eta digege lato-lato bener teh. Lato-latona samemeh di dahar teh dicooh heula. Wow. Pisan nih. Lato-lato ujung mau balawuh. Pan abi teh ka dieu teh erek curhat. Bukan mang boga ide. Erek abi teu boga gawe. Cik mang pendapat mang salain eta naon deui tah. Bukan mang boga pendapat atau boga bolongan nu lain. Heuh jang bet nyaritakeun kana lato-lato jeung mau nya urang teh. Padahal ujang teh arek curhat jeung gawe. Heuh da kumaha atuh ya. Ku ayeuna mah tong bari ujang mangge teu susah ayeuna. Coba mang belakang ayeuna ngebon susah mangge. Ayeuna melak itu gagal. Wow. Melak itu gagal. Wow. Gagal. Coba. Segala apa yang dicobaan keur ditlakeun. Tapi aduh. Ayeuna susah jang. Kawari we mang melak cabe keriting. Cacakan eta cabe teh dikeriting. Hargana murah jang. Komo lamun teh dikeriting eta cabe. Murah pisan. Ya jang. Mau geus melah itu geus melah itu. Anu encan teh laksana capit. Jadi naon atuh mang? Nya jadi nu gelo we tuh jang laksana capit mah. Nya kieu we atuh jang. Ai ceuk mang mah. Ya. Ceuk mang mah kieu we. Engke lamun aya ibu bos ka dieu. Wow. Itu jauh ulun mamang di Tangerang cenah mah. Ulah ditu. Engke lamun ngabutuhkeun digawe di bejaan ku mamangnya ka ujang. Da manehna mah ibu bos loba koneksina manehna mah wau jeung leulian loba. Tabalahan imahna ge cenah mah osok dibangun deui osok nitah. Tah wow. Di bejaannya atuh keur samentara mah ayeuna mah jang kieu we milu dagang we tuh di Agus Oray atawa sahatnya cek si Adul mah si Oray ngaranna teh Oray manehna dagang baso ngamosan baso cik nyobaan ka ditu sugan ieu mah jang manehna ngabutuhkeun anu dagang tah ujang dagang ka ditu nya urang malah nyangan leuwihna we seutak saeutik lumayan bener atuh mahi-mahikeun meuli mobil atuh. Ya. Sok atuh mumpang didoakeun eta ge beja ti si Adul. Nah, kieu nya mah nuhun pisan mang abi geus dibere bongolongan jeung dibere naon ide keur usaha abi karena abi teu bos teuing atuh. Bieur kayak abi meureun mang lah abi engke mah arek manggihan eta we nu ceuk mang teh tadi ujang Oray bae mang ujang Oray mah mang abi geus naon moal sieun asa ulah mau memang lah Oray mah abi bae sanggup lah manggihan ge jeung bukan moal macok Oray mah nya mang
emang nuhun pisan nya mangnya teh abi geus dibere naon gitu pendapat atau nepi golongan ku mangnya nuhun mang ayeuna mah da tumang kaburu sore abi teh nya insyaallah abi kamu nyase-nyase kulit deui ka teu mang jeung heuh abi erek mun geus abi nyase erek kateun ujang oray teh anu ceuk mang tadi teh diomongkeun ka ujang oray anu bos baso meureun nya mangnya ke di abi ka ditu mang rek nepungan erek ugan narima nu didagang wow. Emangnya rek dagang abi atuh jadi balepotan memang gitu we nya tuh mangnya da kaburu sore tuh mang aduh mang can istirahat gitu we nya mangnya abi rek pamitan ka mangnya memang mang Assalamualaikum